so dicontohkeun ku abdi menyan segede hulu ucing di duaan bulu kukus ngapung kasamu kalur kasang batra bajambrong kalapetong basura jika kuyang baje jika juring be cecekna di handap hiji nu dina liang irung korong meureun nu dina tangkal jamu monyet meureun nu dina liang bujur tai meureun aing kasih mah momong datang aing lumpat mong ditajong aing Sri mangga banyakeun cai kopi cai sprite teh kotak mung aing mah teh kotak lagi hese mukana mending cai herang lah Gusti geus teu kudu aing mah nyeri ku si titin teh diputuskeun aing mah bongana teh si aing geus bebeakan 5 tahun berjuang jeung si eta geus koe krak geus leungit apa teh marukan kumaha dan neraka teh panas lain pop es jurig baik ataupun jahat lurus ataupun sesat semua kembali padamu juga kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati ya teu kaharti naon dikeprok kan da ieu mah dakwah laguna tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka pamajikan loba nu kahiji Luna Maya contoh nu kadua Neng Marsanda nu katilu Ayu Ting Ting teh da teu jadi bahagia musing pamajikan opat jari peluh mah tah ieu ge da kurang teh dipenta dispenser teh nu itu geus ruksak soalna nu di dapur kita mau emangnya atuh ari door press alus ai ka ustad kur lapis hungkul era atuh era moal ka dieu deui aing kayu bahan keuna moal kahakan ieu teh bibarakatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Daramang sadayana puji milik Allah sabab teu aya nu pantas dipuji kecuali Allah. Salawat miwasalam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu akantun para keluargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna oge urang selaku umatna nu berharap kana syafaatna. Mudah-mudahan urang ngengkeun syafaat mantena amin ya Allah ya Rabbal. Hormateun sim kuring ieu teh seueur nya kitu deui anu gaduh acara Pak Haji Andi sakeluargi sareng anak bun guru di Cipasung sareng Pak Dr. Haji Faisal anu kusingkeun dihormat alhamdulillah kum sadayana pokona mah tikawit parawan nu sehat wal afiat nepikeun ka nene-nene nu sehat wal apeot pokona tikawit pemuda anu lalegeg dugikeun ka aki-aki nu tuurna ngadaregdeg mudah-mudahan sing dibarokahkeun hirupna amin. Mohon banget sok. Biasa di dia masuk aya dahareun. Kumaha aing keur ngobrolnya.
ngadaharna ge da kabur beak sok ya seneng gitu. Kadeh tong dipoto carekan pamajikan disuguhan ku nu geulis kieu urang ngobrol we da intina wang samungkeun sareng ibadah sing yakin Pak Buyo jadi tukang jahit teh lamun aya nu ngobrol hina boloho eta teh dan nu dipake ku abi ge teh meunang ngajahit tina keranjang kuning eta tina TikTok ngalewat aya nu make ieu ceng teh tingali sabar rada mahal ya mah 170 ya tapi aya nu leuwih mahal ilmuna eta teh tong gagabah bahkan ketika sim kuring ngobrol sareng penjual alat-alat konveksi pasti terang lah Pak Haji Pauji sim kuring langkung 5 kali ngaos didinya kamari bukber sareng kuring bahkan diiringi kuben sagala saur Pak Haji kumaha jawabanana ternyata di Cina anu katakanlah negara pang luar biasa dina teknologi mengakui kehebatan penjahit Indonesia luar biasa. Ini tuh ke Jakarta di Tanah Abang nah nemu kena ieu mah ti kawalu cek urang teh nah apal memehna ngaji aya nu ngamplopan kumu kena cirina teh kemangna teh sarua meuli ke Tanah Abang teh da basa studi tour barudak disarwakeun nah ada cenah sarua cek pamajikan teh ibu ge boga nu kieu mah beda warna hungkul modelana sarua pas di tukang merekna Akur paingan eta mah ceng teh konveksi kawalu Haji Muhyiddin eta mah jadi sebetulnya mah Pak penjahit itu luar biasa kuring ge mun teu make baju berbeda-beda teu pede ngaji teh komo geus kana YouTube mah ustad teu boga jang meuli baju tak meuli baju mah pagawean da ngajahit mah teu bisa dibagi-bagi ngan ngeunah jadi ustad sebenarnya mah gawe mah kitu sakedeung sajam cair aing lah betul ngaput mah kudu gadang cara rape teh mata untung di pasantrenkeun teh sakola ngajahit gitu tapi da al ujroh bi qadil masak koda buruhan ge kumaha capek justru kadang anu meunang kieu mah sok salewat nu barokah mah meunang ngajar nu gaji da sabulan sakali tah meunang pidato mah beah kena mobil barokah ibu amin nah sing yakin ka Allah kenapa orang sadayana dina kahirupan ternyata kudu disamungkeun jeung ibadah mun ayeuna ngaput ninggalkeun salat tetep we teh jadi amal tah eta nu jadi permasalahan tingali di Mekah doma teh marontok dan nu ngaritna teh ahli ibadah lain nempo pagaweanana tapi ibadahna berarti mun ngaput ge dibarengan ku ibadah bakal janten kasayaan amin Allahu Akbar kunaon di Mekah doma marontok pada jukut hese barokah nu ngaritna tukang berjamaah nyambereun kitu ge urang yang barokah ge sekali berjamaah mah eueureun we padahal jukut jarang di urang mah jukut loba doma teh baregang nu ngaritna leuwih begang tibatan doma kieu ayeuna mah ngaput paribasa kan mun di Bandung mah nya abi da rerencangan tukang ngaput unggul aturan borongan samingon ge kenging artos 2 juta eta mah dina jaket osok salat kuring mah datna kaluaran ti pasantren ngan cenah babaturan kuring mah eta teh mun keur istirahat teh tuluy we dituluykeun memang duit mah katarima teu boga panyakit duit katarima ngan pada dasarna dikieukeun ku Allah teh sok tabungah di dunia ngan engke sakarat bakal ripuh lain olohok salat maneh teh geuleuh aing da olohok da teu cukup olohok jeung urang mah kudu salat da teu ngeunah atuh sok ibarat malaikat bebe capean ngirimkeun petunjuk lewat Kangjeng Nabi dituna bahkan Quran yeuh ieu teh lewat perjuangan malaikat lamun makhluk Allah mah malaikat Jibril jeung Kangjeng Nabi geus dibukukeun ku zaman Sidina Utsman mah tah pake jang nilai ibadah mun cek teh wadun ilayun saikun mun cek dina tauhid mah mereskeun cara baktina tah ieu cara salatna tah ieu hayang barokahna teu cukup eta teh kade kur ngobrol hungkul ibaratkeun hukum geus dibere diamalkeun teu nyeri hate eta teh ibaratkeun keur modal dikecerik ngeunah teu teu ngeunah halo Allah karim matakan sing yakin cenah Pak Ustad
nyata ieu teh ku kabutuhan jeung namun salat heula mah beak waktu teh sabenerna mah ya lain berarti hirup nu berantakan teh tapi salat urang nu acak-acakan. Da kunci hirup mah ya pejabat sakumaha hebatna ngobrol mimpina eueuh salatan mah apa we. Ustad ayeuna jago ngobrolna ai waktu subuh eueuh. Tetep we mata kuring mah syukuran boga santri teh sok sanajan hate kapaksa mah minimal atuh ulah goreng-goreng cek santri. Salat biasa bari tunu ge peuting atos konser. Allahu akbar sok tara imam desok goreng sorana tos capek mah sok cing imam di tukang. Wiridan biasa da memena kade barudak mun teu wiridan teh maneh teh jiga monyet mata kapaksa we wiridan milu. Daripada munafik sok. Nauzubillahi min. Jadi aya nilai ibadah ya. Heg teu cukup ibadah unggul amalkeun. Lamun ciri jalma beriman teh man amila sholihan min dakain au unsa fahuwa mukmin. Ternyata ciri jalma nu iman teh di antarana dia itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan jeung jaminanna ge bakal dibere kebaikan anu leuwih alus tinimbang pagaweanana. Hirupna teh bakal qanaah. Ari qanaah teh lain teu boga duit. Misalnya kieu boga truk si eta mah royal hirupna non make meuli truk. Ari incun aya 17 mah bo aja ngakut incuna. Jadi patokan qanaah teh lain berarti teu boga mobil. Boga mobil tilu ari anakna loba mah kudu boga mobil. Ulah ieu mah boga duit tapi ngaripu karep duit miliaran dahar jeung uyah lain qanaah eta mah. Ngariripu karep. Kuring ayeuna kapungkur mah keur zaman ceramah deket kene cukup we kana motor. Ayeuna mah ka Bekasi ka Cikarang menyang kana motor beak beuheung menyangan ku angin meuli we mobil butut-butut teh kabeuli usia 27 tahun teh geus kabeli mobil dikumpulkeun we tina tahlil kitu. Darada gede aya mah tahlil teh geus 300 aya mah tak bingah aya nu kojor teh. Halo, tong putus asa. Da keluarga abi papa teh 5 bersaudara, 2an rakana tukang ngajahit di Jakarta. Sampai dugikeun ayeuna. Eta teh lanceukna kiai. Jadi naon nu dikudu digengsikeun? Nu penting mah tong jauh tina nilai ibadah. Al-qani'u nu penting mah eta goniun walau pakiran wal hirsu pakirun walau gonian. Yeuh jalma anu qanaah mah bisa harta komo dipake jalan ibadah ciri beunghar hate sanajan hartana teu boga tapi jalma anu kagegeloan ku dunia mah sanajan hayu we unggal poe di dunia bakal dimiskinkeun sanajan saalam dunia hartana dibikeun ka manehna teu cukup we leres kitu komo geus kana judi online mah dengekeun edisi teh. Halo tina ngaput capek kana judi online teka arah we. Tapi punten ya udah anu kitu mah oknum di Ciamis mah naudzubillah ustad ti petir nyampaikeun mubalik teh aya 2 abi ka 2 eta hiji nyampaikeun tos aya datana bahkan ada ustad muda anu kadeteksi memain judi online di Ciamis tah banyak nu nyampaikeun abi dugikeun ka gidog eta mah tos dicanak. Jadi pakade di online mah teu katingali atuh saldo asal apal aplikasina geus beak di Ciamis nu dicacang walaupun cek keluargana ada cenah ayeuna mah sanes kana judi online mutilasi sanes kana tapi kan keterangan polisi lebih kuat kata polisi itu karena anaknya jadi online pas ya we mayar hutang ku indungna nyeri hate beak duit teh pake ngaeta budak beak tungtungna dicajang si eta mah jiga kana engkol we ka jelema teh. Kenapa? Tidak didasari dengan ilmu agama jauh jeung para kiai jauh jeung para ulama. Punten ayeuna mah ngobrol we hoyong beunghar hoyong bahagia tuh orang teh aduh anak-anak we beunghar hoyong bahagia oge cik aya teu nu beunghar bahagia aya teu aya tong suudon teu di mana aya teu nu beunghar bahagia aya teu aya teu anu miskin bahagia aya nu miskin balangsak pabalata. Jadi aya nu beunghar bahagia aya nu beunghar teu bahagia aya da beunghar urusan hate kade contoh we sholli wa sallim da iman ahlamada
wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nu beunghar teu bahagia sawah nage loba pare nage loba beas nage loba teu kadahar ku tatangga loba beasna teu salat tetep we kumaha oh monsok terus gaduh boga cen oh sok kayaknya mudah-mudahan sing sehat. Allahu Akbar. Sin neng ngahaja nu nyuguhan teh lalaki we teh da urang ge saruang ngarenyet. Teraskeun ieu teh. Ah Gusti gogoda dunianya paingan Nabi Yusuf ge kudu kuat iman ieu. Komo balik geus aya we nu ngawe teh Pak Ustad mani saya tos gaduh bojo can ada urang teh da teh dijawab lebar gitu. Angger sok kapange tapi abi termasuk lalaki asli wani diriungkeun ya. Termasuk lalaki anu tara nyumputkeun kunci HP sabab kaciri salingkuran nyumputkeun apaleun we pamajikan. Nah kalau nerangkeun eta nya urang teh so wide beasna loba teu kadahar da susut ngadar beas mah parena loba teu kadahar da linjapati ngadar beunghar nama sagala boga ngantara berjamaah tara salat tara pangajian hayu gugutrek manana teh jeung mesin jahit tungtung nama geuning diuk wae angin malam angin duduk dan angin sagala rupa angin salto dan lain sebagainya datang we penyakit beg teh jeger penyakit jantung penyakit stroke bengkak jantung hapur besi naon ieu nepi ari geus kitu Gusti karasa sadar abi ternyata ketika abi neangan harta eueuh ibadahna kalah tuluy ayeuna geus jag-jag kalah abi nu hayang ibadah cek Allah teh teu bisa ka mana atuh baheula naudzubillahi min atak turutan pajian di beunghar ge teu balaga pangajian wae pajian di luar biasa alhamdulillah mata alhamdulillah teh diwakili ku pacamata ieu teh regreg jeung jarang da halah di gegedean ge keur kieu mah dapati susuguna alus tah ieu ge da kurang teh dipenta dispenser teh nu itu geus ruksak soalna nu di dapur kita moal mah nya atuh ari door press alus ai ka ustad kur lapis hungkul era atuh era moal ka dieu deui aing kayu bahan kena moal kahakan ieu teh ya Allah karim nya berat ya Gusti nu agung jadi intina mah judul mah eta we kudu dijadikeun nilai ibadah nu luar biasa mobil nage loba nu kahiji mobil Avanza nu kadua mobil Innova nu katilu Honda Jazz teh bahagia tangtu acan coba dibere bisul genep na bujur moal bahagia aslina nya ge Honda Jazz geus eueuh produksina da mahal keneh didiukan ari bisul mah tiu Jazz au Jazz au naon sababna ku Allah dibere penyakit jadi kade teu kabeh kabeungharan teh dibikeun jeung nikmatna brother kade laras gitu catat kata teu kabeh kabeungharan dibikeun jeung nikmatna cek dokter teh ulah kana daging ulah nginum susu kumaha dicabak wias halo mata kieu urang mah yeuh nu sok ngaput nu ngajait sing sarehat nu boga penyakit stroke sing leungit stroke-na amin nu boga penyakit rematik sing leungit rematikna nu boga penyakit sirah sing leungit penyakit naat mah sirah leungit modar atuh sirah mah Allah karim nya karasa makana ya Allah ya Karim salametkeun dohir abdi tina sagala nu matak ngaruksa ka diri abdi da geus puguh dina Qur'an ge yaumala yang paumalu wala banun ilaman atallaha biqalbin salim anger nu bakal dibawa mah hate nu salamet hate teh salamet mana hate salamet teh anu ketika aktivitasna sabapoe disamungkeun dibelututkeun jeung Allah ya Allah bismillah abi ngawitan ieu ngapu teh mudah-mudahan sing janten jadi amal ibadah amin luar biasa alhamdulillah pamajikan loba nu kahiji Luna Maya contoh nu kadua Neng Marsanda nu katilu Ayu Ting Ting teh da teu jadi bahagia musim pamajikan opat jari peluh mah
ngeripuh tawa dong menyarek diganjel ku gantar. Artinya cangtang tuh mata kuring mamun pamajikan opat sok mikir eta kumaha mun panjang umur kabeh. Misalnya teh umurna teh panjang 80 tahun hek nu opat teh setruk kabeh. Edan kudu ngomehan nu opatan teu ridho aing. Kajen kene kawin pae kieu. Ayo opatan di rumah. Geus poet ripuh teu hayang teuing. Contoh mah keun. Nah, naudzubillahi min ya gitu. Segera buka hatena. Jadi orang mah tujuanna kudu jadi nilai ibadah ulah. Nah atuh urang teh kudu beunghar, kudu kuring da hayang. Ngan kudu pake ibadah. Naon bahkan abi sebelum masantrenkeun budak ieu. Cing teh mudah-mudahan kayak mah aya naon we rezeki. Nah, soalna pas ditaroskeun teh biaya budak masantren ti SD kene kan murang kali abi ti SD kene pasantren konon kudu aya awal-awal mah nilainya teh sabulan kudu ngayakeun duit 3 juta. Bari kuring can pati viral harita mah da viral tina TikTok. Nah, ada geus bulan deui rek masantren tiba-tiba loba anu mere, loba anu proyek beuki loba. Aya nu ngajar, bahkan aya anu pangyieunkeun teks, aya anu sambutan di pasantren anu barok pangyieunkeun sambutanna golosok teu hese darek masantrenkeun budak. Tah ibu ayeuna kacape-cape nepikeun sagala rupa dikorbankeun dina hate teh ulah kieu. Budak mah geus we da urang ge tukang jahit, budak ge jadi tukang jahit. Ulah kitu teh mah teh kieu. Budak mah kudu jadi tukang jahit tapi kudu dipasantrenkeun heula. Bahkan cokot teh alusna mah manehna mah kudu jadi bosna engke mah. Amin. Tong ponok ulah mah keun da budak ge tukang nyukur, budak we tukang nyukur we. Bahkan teu kudu tukang nyukur da sarua pangangguran, geus we pangangguran. Awas. Kudu aya nilai lebih tibatan anu jadi kolotna. Ye, ternyata dina kitab hikamah sok dicontohkeun kahirupan julema supaya menjadi alus. Ibaratkeun jelema hirup di alam dunia bagaikan tukang lauk anu ngagotong kana wadah laukna. Baheula mah naonnya wadah laukna ngaranna teh? Heueuh eta mun di urang mah cireum. Anu sok kieu nya tukang lauk teh sok. Da teu jagreg kieu. Ta ternyata kunaon pangna tukang lauk sok kieuan supaya hirup nu di jero ternyata mun jagreg mah paeh kaluar lauk teh. Oh berarti ungked-ungkedan teh matak ngahirupkeun hate. Matak sok urang teh hirupkeun hate teh ku cara ungked-ungkedan. Keur ngajait inget Allah mata kunaon sok ungked-ungkedan supaya hirup anu di jero. Naon anu hirup teh? Astagfirullahaladzim. Hate lain eta bobogaan. Ternyata ketika dihirupkan hate, ya Allah Gusti nuhun abdi ternyata dibere kene hirup. Mun keur ngajait bisa kieu, alah poho can salat isya boga kene iman eta teh. Tapi lamun ngagut teh teu karasa geus subuh deui, bari teh salat isya eta teh. Satu kata jelema miis eta teh. Halo Gusti, hei boleh saja kau cintai dunia. Sorma ngaji oma, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Pirah kurang ada guan sakarat. Hei berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Ya tukah arti naon dikeprok da ieu mah dakwah laguna. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Tepira gaji 500.000 nepikeun ka rek ditukeurkeun jeung kacape akhirat ribuan tahun. Ye mun dihitung mah di etang-etang dina kitab dakwah perjuangan urang teh timimiti urang tina pas sakarat nepikeun ka engke ne siratal mustaqim. Mun dihitung make hitungan alam dunia mah eta teh 13.000 kalikeun sapoena 1000 tahun di alam dunia sapoe di akhirat. Lamun dihitung berarti jutaan tahun hayang menang ridho Allah teh kitu. Komo nu tukang huseup tara salat mah.
teu kudu kasiniran euy. Sabar tukang tapi sabarna lain dina tempat. Ai salat mah teu kunaon da urang teu ngala da urang ge osok resep museup. Makana yeuh pentingna urang sadayana caketan para kiai, caketan sing bunga deukeut jeung para kiai para ajengan sabab masih keneh aya nu ngeling ngan masih keneh aya nu mamata. Coba urang keur mah tara pangajian jauh jeung ajengan minimalna ku pangajian kieu teh hadir. Eueuh ajengan nu ngelingan, eueuh nu mamatahan, eueuh ajenganna pelacuran bebas perjinahan. Bang Emok bantuan atuh pelacuran bebas perjinahan ngadu hayam. Bang Emok Bang Keliling Kosipa. Nah Ustadz teh rada beda ieu mah. Kenapa? Ieu rada punten setiap riba mah teu bisa didalilan halal. Lamun barang ieu tiap leuwih hukum teh haram, bereskeun nu boga hutang di bank. Ustaz teh rada galak, bae aing teh diulam deui ge. Dan kudu mak kudu diterangkeun. Yo ustaz mah kudu kulah kitu, kudu ditangeuy ti hanapeula. Beuki ditangeuy teh beuki arogoan anu. Naudzubillahi min katkanlah haram halal ngan kuring teu nanaon. Ternyata gara-gara tina nginyeumna nu kitu teh parung ponteng anyar keneh nu bunuh diri gara-gara nu kitu. Istri dikieulkeun teh hareupeun anakna bunuh konteng teh jauh sok daripada percaya daripada jauh mending percaya ke orang. Dibelitkeun kerak naon mayaran hutang anakna geus kapok tungtungna bunuh diri. Kabayang eta anakna kumaha ngubaran hatena hanyakalna ketika gara dosa manehna kitu tara salat loba mabok sagala rupa nginjem ka batur tara bebeja tiba-tiba ninggalkeun. Ye punten cek abi mah urang boga hutang 2 miliar. Tapi orang penghasilan sapoe teh misalnya teh dina sabulan we kur 1 juta tapi dina hate ya Allah abi teh hayang mayar hutang. Lamun seandainya teu bisa urang kudu mayaran hutang eta sok we ka Allah munajat istighfar daripada kudu kieu ya Allah abi mah geus teu bisa medang geus kak moal hanyat-hanyatina neraka geus kitu mah. Sabab ibaratkeun kieu geus putus asa tina rahmat Allah. Lah Gusti geus teu kudu aing mah nyeri ku si titin teh diputuskeun aing mah. Bongana teh si ta aing geus bebeakan 5 tahun berjuang jeung si eta geus koe kerak geus leungit apa teh marukan kumaha dan neraka teh panas lain pop es jurig. Naudzubillahi min Allah karim. Palebah dinya mah bener urang teh kudu ieu Pak Haji Andi ngawadahan Pak Haji itu jang nu tukang jahit teh kudu mineng kudu mineng teu ngabulan teh atuh kali-kali ngalaman ngadengikeun ceramah lu agut trek wae hayu gituan. Pasti bunga ka dia masuk dibere voucher aslina. Urang ge kamari tak bunga mah tak teu kapok urang mah ka dia mah aslina. Arek gua ngaminggu kayak ngapalkeun we pidato aing. Halo mun teu inget kana eta mah ya Allah ya Karim ya Salam nya bener. Ye cai laut rasana sok abi bade tumaroh jawab dari hati yang paling jero ieu mah. Jangan ada dusta di antara kita. Ai cai laut ya ibu-ibu bapak-bapak sok asin atau amis? Dari utara sampai selatan, dari Samudra Pasifik sampai Samudra Hindia ngaranna cai laut mah asin. Laras teu? Ngan aneh lauk nama teu kabawa asin euy. Nepikeun ka nguseup di pamayang di lemur api dibawa ka Singaparna ketika diasakan teu diuyahan, dah hamar lauk teh. Naonnya ari di laut cicing dina cai asin padahal pas ka imah kudu diuyahan deui. Ternyata pangna di laut teu kapangaruhan asin teh sabab laukna hirup ari di imah mah pangna ka asin diuyahan sadetik sabab paeh laukna. Artinya mun hirup hate moal kapangaruhan moal kaasinan tapi lamun paeh bakal kaasinan kapangaruhan. Tah ibarat jelema kieu walaupun urang sasibuk-sibukna digawe tapi lamun hirup hatena masjid jauh sakilo salat heula si eta mah. Tapi lamun paeh hatena sanajan tempat maksiat di Panganaran ngongkosan rek maksiat ge da paeh hatena. Laras kitu.
hatak sing hirup hate teh ya Allah hirupkeun ku carana caketan para kiai para ulama salametkeun dohir batin insyaallah urang bakal disalametkeun jaga babarengan disaksian ku para kiai para ulama ieu penjahit nu beriman jeung bertakwa teh salatullah salamullah sarang ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salam sarang Allah toha mullah ala yasin habibillah amin ya Allah ya Rabbal hegi teh kebetulan abi mah asa isin di ulem pidato pas ketika nuju walimatus safar nu anehna nya nah cita imah nama biasa ke aya ngareteg hate teh imahna biasa ngan saukur aya we tukang kaput kitu jeung bangsa nu babalah kieu diraha ternyata nabung ti 2011 era abi aslina ari urang atuh duit tahlil ka manakeun wae abi ngulem abi nya memang abi ka Mekah sering tapi kan haji mah encan abi ge umroh mah haji mah hese tadi makana ninina niat nih sob nasib aya nu niatnya kos eta nu tukang kaput 2011 berarti hampir 13 tahun 14 tahun hayang bala ka Mekah teh ai kuring kumaha ari kuring maka pungkur ketika daftar kebetulan dipinahkeun deui enak teh jauh teh mulai deui ti 2022 dah hoyong sareng jeung pun bojo da ayeuna mah teu aya mahram tapi duka tak aturan ayeuna luar biasa na ya Allah tukang ngaput naik haji karek tukang bubur teh naik haji tukang kaput can difilmkeun tukang kaput naik haji Allah amin gitu lincung arceng teu kaharti ku aing didoakeun da calengir gar punten abinya ngobrolna kasar da ti laut mah kieu atuh ngobrol nanti sok rada kasar da lumas abi makhluk kasar lain makhluk halus ya Allah benernya gerjelma tukang ngaput bisa ieu niat ku bakat eta hek dina ieu teh ngobrolkeun mun keur ngaputna teh sok disetel bacaan-bacaan saur karyawana oh ieu tah mah cenah sae cenah pak karyawana teh saalif ku tiluan saya tuh eta mah sok dibacakeun ayat suci Al-Qur'an keur ngaput ajeb atuh rek barokah kumaha jurig nu datangna ge tapi ayah nu kitu mah tak cengir ge ayah unggal poe coba lamun bacaan ayat suci Al-Qur'an barokah eta teh urang Cikalong barang nate sareng kepala desa Cikalong berangkat eta nate hajina ya Allah tahun kamari pisan 2023 mudah-mudahan urang geus sing sapertos kitu amin da geuning ari ku niat mah nya tukang eta niat kuat tukang macul eta nyanakan kangkung dibeungkeutan dijualan da init ka Mekah ngajualan kangkung ti Mekah alhamdulillah lain jualan kangkung ti Mekah da bisa init ka Mekah sabab dijual jeung sawahna Allah komo ibu-ibu pengajian umroh lain Mekah eta malin haji umroh mapai balik masjid mapai jalan kateuma gua ada teu kateuma ka sarempet tungkul lecet nama pas diadu kana aspal tungtung nama dicanak diubaran ibu hapuntenna abi keun wios jangan nami nage teu kahaja kunaon ibu teh tuh cenah emut ka bapak cenah gaduh cita-cita wong umroh oh geus atuh uang diumrohkeun ku abi dibere ladang tabrakan ditabrak dibere umroh hoyong ka Mekah ibu sok ka jalan lecet heuh ka Mekah henteu Bismillah bener naudzubillahi min makana ke Pak Ustad memang atunya ada kumaha atuh ka batu ya mun kudu ngomong marek Ustad desa masalah mah pasti boga leres gitu cik masalah urang sok sae atanapi awon oh nu sae masalah mah ringan berat ibu masalah teh berat kamu keur boga duit mah
Tapi ternyata tina masalah eta bakal mulia lamun ditampi ku kasabaran. Ya Allah, yakin dah badai pasti berlalu. Di mana-mana kahinaan ieu kacapa ieu bakal dibalas ku kamuliaan anu luar biasa. Amin ya Allah ya Robbal. Ya, masalah tidak ada yang bahaya, tapi nu bahaya mah salah menyikapi masalah. Soal ujian mah eueuh nu bahaya, tapi anu bahaya mah salah ngajawabna. Laras gitu. Contoh kieu aya jelema ngobrol kieu. Dasar punten. Monyet maneh mah. Eta teh soal. Sok jawab. Lamun dijawabna kieu, sia ge lutung. Pas ya moal. Sabab salah ngajawabna. Dasar sia mah kunyuk, sia ge sarua jurig. Pas ya. Coba lamun kieu cek aya soal. Dasar maneh mah monyet. Jawabna sing halus. Abi mah lain monyet. Ciptaan Allah jelema assalamualaikum. Eraheun pasti. Sababna sabab dijawabna ku alak. Jadi masalah hirup mah kumaha jawabanana dibere misalna teh urang leungit duit 1 juta teu kudu aing da gara-gara ieu aing mah teu ridho dunia akhirat teh sing buntuk da teu kudu kitu. Ya Allah meureun lain rezeki abi da jadi ibadah mun kitu mah ngan hese jikeun heueuh ngomong teh anger ku kulutuk caca gua aing mah mun kapanggih mah wow naudzubillahi min ya Allah ya Karim ya. Makanya ya sedia payung sebelum hujan, hirup hayang aman rek kumaha gawena. Urang teh sadayana kudu nyiapkeun sagarupa naon wae takdir ti Allah tinggal dilalajoan heg urang tapakuran. Laras gitu laras. Da mun geus ditapakuran mah aman. Kunaon pangna urang kudu siap dengan takdir Allah sabab mustahil kahayang urang salam dunia bakal terwujud pasti we aya kahayang nu moal kaijabah. Laras gitu laras. Ayeuna mun kieu ibu hoyong teu sehat. Hoyong sehat alim. Hoyong beunghar. Hoyong ibu teh teu pernah gering sakali-kali acan hoyong. Lamun ayeuna ibu teu pernah gering, atuh dokter teh bangkrut. Cek dokter teh euy uang silih suntik we ayeuna. Eueuh nu gering, cek dokter teh. Dokter pasial teh ceus. Lain. Sarua we urang ge penyuntikeun atuh. Da eueuh pas. Matakan geunis sakali-kali mah gering atuh. Hiji jadi ilmu, dua jadi tapakur, nu kadua jadi lumayan aya nu ngalongok. Laras kitu kade semuanya ge lain ngaja. Amun ayeuna kabeh diijabah ripu atuh ketika ngadoa. Ya Allah abdi teh hayang kanu kasep cek nu geulis teh salam dunia. Pak teh nya diijabah ku Allah nu geulis jeung cik lamun ayeuna mun kitu karunya atuh nu peunteun 5 beungeutna nganggur atuh. Mata kene salakina kasep pamajikan nama biasa geuning. Aya pamajikanana geulis salakina biasa kene pamajikan geulis salakina kasep wajar eta mah tah eta teh ku Allah teh geus dikemas tinggal urang mah alhamdulillahirabbil alamin teu kudu ngarasul. Aya pamuda di dieu aya pamuda keneh teu tah urang bebeakan hayeuna mah rek rajin ngapute pokona mah urang mah kudu ngawin si eta alus niat teh bismillahirrohmanirrohim ngan kade tong tatagenan teuing urang misalna teh usaha beakan geus kumpul duit teh jang ipekah sagarupa 50 juta ai pak teh awewe ngolemar ka batur teu kudu kieu aing mah nyakal apa kitu moal gawe kacapek-capek teu kudu moal Allah teh rek ngagentian awewe nu leuwih alus di batan eta. Ketika ngadua ya Allah biteu kumaha ieu teh dah hayang pisan kawin tapi kumaha can aya jodohna keun sabar beres duha manehna ngadua hayang awe alus pas kaluar ti imah nya pak teh nu nyampeurkeun ku metap kutap ketap gawawak teh ya Allah abdi teh menta teh awe geulis nah kalau nu datang teh anjing galak. Untung pamudana ahli ilmu jeung ahli ibadah tapi yakin Gusti dibalik musibah teh pasti bakal aya hikmahna sabar dibawa ka dokter dijahit menang 10 jahitan ari pak teh ternyata nu ngurus eta budak teh perawat geulis tungtungna mere nomor aa mah ni kasep tok sok kitu eta mah jadi we jodoh tuh gara-gara digegel anjing tapi teu kudu maneh-manehangan mana anjing teh ngegel ka aing teh sugan menang nu geulis cek ustad nu tah digegel heueuh modar komo. Allah karim naudzubillahi min
Ya Rabbi bil Mustafa sarang balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu linkul li'auli minal ahwali muqtahimi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing pede naon pede na kan Nabi Idris teh keahlian teh bisa menjahit sampai ketika ditaros kieu Nabi Idris teh ku setan ku iblis da ngaheureyan hok cenah Nabi Idris urang nanya ka maneh sanggup teu Allah ngasupkeun dunia nu gede kieu kana nog nu leutik cek Nabi Idris da lain sasarana dicokot paragi alat kabut ditojoskeun kana panon iblis matak mun iblis pecak teh ditojos ku Nabi Idris ah kitu amun keur ngajahit loba omong tah manehna menang sabaraha nah ulah kata jadi sing pede lah luar biasa mudah-mudahan ieu nu hadir ka ieu tempat uih sing kenging rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah mob kieu ya tong sia-sia lah aing paranas anu bakal jadi nilai amal nu baik ieu kahadeana bakal dibalas ku Allah sanajan urang teh digoda ku mangrupa-rupa sagala komo ieu pacamat tos usum HP mah ayeuna teh barudak teh loba anu kaluar masantren gara-gara hayang nyawa HP dah ternyata digawe teh ujian teh HP nu mata koream teh hayang jadi gawe ge teu fokus tah yang gerak-geru tiktokan kade ternyata permasalahan urang teh dinya boleh kita mempunyai HP tapi urang kudu ngamaksimalkeun di mana ieu anu kudu nyawa HP teh palebah mana waktuna jeung mana palebah waktu kudu digawe anu maksimal ulah sampai pagawean anu sakitu numpukna tertoler-toler gara-gara perkara anu teu sapira da tu ayeuna mah kawes ge dipoto kloset teh cekrek OTW ngising biasa hai guys aku lagi muncrat guys tekun geuleuhnya euy budak tikerelep da kalah di video ayeuna mah si Dede lagi tikerelep guys beres video budak eueuh halo ya jalma nu datang ka pangajian teh urang hadir dina wengi ayeuna rek ngabungahkeun diri ternyata bagaikan taman-taman di surga nu dieusian ku jalma-jalma nu soleh amin luar biasa baikan man aroda dunya pa bil ilmi teh oman odal akhirat pa bil ilmi dunyana kudu make ilmu akhiratna ge kudu make naon ilmu halo teraskeun ieu teh teraskeun moal nunutan siap dilajengkeun siap uang contohan salit-salit contoh we kecilna ternyata jalma nu datang ka pangajian teh lil ibarat opat sato nu indah hiji papatong naon cenah dua kupu nu katilu bang bara mah bangkong resep kemang bang bara euy mah nya kemang nu teu ka harti urang dieu mah bangkong resep kemang nu
geus teu bener bere dah apal kasih itu kan tuh nu katiluna Bang Bara nu kaopatna Nyiru cikurang rek nu mana ya jadi urang teh ulah nepikeun ka hanyakal nu opat ieu teh bakal jadi hikmah hiji papatong aya pa mustami teh jiga papatong datang balik deui da teu rame ajenganna lain mah kudu jingkrak ajengan teh ditemu teh ajengan eta mah teu rame tunuh mending kana HS ajengan geus sarua jeung obat tidur tah eta teh mustami papatong hok lamun keur imtihan di palemuran geuning ai pas waktu penampilan budakna hadir pas ceramah eueuh sok aya eta teh nu kitu teh nya eta ece eta kade eta teh mustami papatong ari ieu mustami papatong lain atuh ieu mah mustami luar biasa nu pangpayuna ieu Pak Haji ieu mah tuh 25 karat nilai lagi nu tengah 10 karat nu tukang tuh sakarat tuh nu dina panto tuh nu lawang tuh jadi urang teh cenah aya nilai ngaji teh seperti papatong dua aya nu jiga kupu kupu-kupu datang kana kemang teh ngan teu daek cicing geleber ka ditu geleber ka dieu geleber mencetan bitis geleber nangunyar geleber geus medeng diukna teh tiung geus dengdek lila ajengan teh cenah ta eta teh mustami papatong alus mustami kupu-kupu alus teh alus pada teu ngaji tilu mustami teh aya Bang Bara odeng atunya Bang Bara teh ngajina bangan ganeng lain Ustad Ati minang di ulemna ka dieu murah meureunnya dan nu artis masa kali geus eta teh Bang Bara ditempuan di absen lain si eta tiung ngalikeun maneh alus simmer kapan nganyukna ki jeung urang ngan urang mah lunas si eta manganyuk diomongkeun ajengan ngalewat tinggalkeun ajengan nah sari coy wajing salaki urang tina lajada eta mah kopeana ge teu ngadengekeun ieu si eta mangabsen we pakaian batur ai si itu ece tinggalikeun anyar pangenana tiungna teh sabeda joya eta mah kawe tinggal handapna ge konengan teh Bang Bara nu kitu teh ngahieng we Ustad keur ngomong ibu-ibu jadi urang teh kudu beriman teh kade salat teh nya si eta geus ka masjid sok aya nu kitu aya lah pokona mah ditiung jelemana teh naudzu halo teraskeun ieu teh tah nu sae mah opat mustami nyiruan eta mah nyiruan mah disedot disesep dijadi bawa ka imah jadi madu sumping ka ieu ternyata dikupingkeun cereosan abdi bawa ngaput ku dibarengan ku ibadah datang ka imah teh diterangkeun ka bapa nu teu ngaji teh bapa gawe keur di sibuk Pak bener tadi cek ustad nu di kopi hideung ya Allah kasep budak teh naon cenah yeuh Pak ayeuna teh sagala teh kudu ibadah Pak heuh mun keur ngaput teh patong dugem wae Pak ayeuna mah kudu ku murata nya kitu mah ieu kacenah isian ku iblis jadi ilmu meunang eta we hungkul berarti manfaat ulai mau balik ti dieu naon diterangkeun ustad tadi teuing kitu we budak tadi mah nyanyi geus tah eta mustami miis teh nu kitu naudzubillahi min mudah-mudahan intina tina pangaosanna ya Allah mugia nu hadir ka ieu tempat urang pangaosan sing janten nilai ibadah kunaon punten Bu mun teu jadi nilai ibadah aya opat ancaman jang urang yantahibul malakul mauti ruhahu mun urang di dunia wae sing inget nyawa urang teh bakal dirampas ku suatu saat dua yantahibul warosatu malahu ahli waris bakal nyokot harta urang leheung budak teh masantren bisa ngadua meureun meusing dicokot ge bae sok ladang digawe teh mamah ngaput 100 juta kumaneh ge dibeakeun ge bae da terus mama coba mun urang loba duit tapi anak teu soleh cangtang tu tatangga mah bakal ngaduakeun eta ngaduakeun ge tujuhna peda we dibere besek jadi intina kumaha ulah fokus we ngaput guna teh ya Allah budak abi mah ku dipalasantrenkeun meh jadi tukang ngaput nyantri keren mun geus kitu mah euy amin ya Allah ya robbal alamin ulah nu pikiran teh dunia wah nu penting mah budak dah nu penting mah da naon bedana jeung muning atuh ari do mamah maot teh bilatungan ari urang mah bakal balitungan laras gitu kade ieu sabaraha hiji anu ku urang geus diemam hak batur mun teh dihampura mah dan nu hese tobat mah sabetulna mah aya hablum minallah mah geus pugu Allah mah maaf hampura tapi bereskeun heula jeung hablum minanas eta nu paling utama nu paling hese mah naudzubillahi min
Ya Allah ya Karim komo keur mah usaha capek tapi percaya dukun ulah da sok aya teh usaha bebeakan tapi kadukun ini paingan kalau beki bangkar da percaya nagelin ka Allah tuh sok dicontohkeun ku abdi menyan segede hulu ucing di doaan bulu kukus ngapung kasamu kalur kasang bata sambat ramba jambrong kala petong basura jiga kuyang baje jiga juring be cecekna di handap hiji nu dina liang irung korong beureun nu dina tangkal jamu monyet beureun nu dina liang bujur tai beureun aing kasih mah momong datang aing lumpat mong ditajong aing sri mangga banyakeun cai kopi cai sprite teh kotak mung aing mah teh kotak lagi hese mukana mending cai herang ulah-ulah gituan. Urang capek gawe numpulkeun duit sabulan 3 juta menang aput menang nanaon segala rupa tiba-tiba ngomong kieu yo urang mah sanggeus dibere ajian ieu ku guru urang loba orderan awas eta saeutik tapi ngagiclek mun kieu mah kaharti alhamdulillah ngadawamkeun doa ieu jadi lumayan aya teh jadi semangat kana ibadah kana eta mah tapi lamun kana jimatna geus beda deui eta mah geus kaasupna teh musyrik geus kaasupna alhamdulillah ya nama konveksi cenah lancar tak ada ieu keris cenah ieu keris di manian unggal peuting ari awak maneh hurik juga sapi Mang Juhro aya nu kitu teh aya teu dikopeah jelema nah mudah-mudahan aya manfaatna sing sehat sadayana doher batin panjang yuswa sadayana barokah heg urang teh sing tepang deui dalam meninggali umur mah ibu da ibu teh sarepuh sadaya abi pasti 30 tahun usia teh namun ningali keilmuan terbatas kene Pak Haji tangtos pengalamannya gitu di guru simkuring ti Cipasung kaleresan Pak Haji pun adi di Cipasung sadayana mamang ti Cipasung sadaya abi hungkul di Darussalam da soalna kepungur guru cenah ulah ka Cipasung kabeh ka Darussalam jadi abi muadalah da abi mah ijazahna muadalah S1 na muadalah sapertos gontor di Manonjaya terus muadalah jadi mun kaluar madaul ali teh setara S1 langsung Darussalam ku Amipta Pauji mah di piwarang S3 ngan kuring horea mikir ai duit mah bisa nginjemnya da kolot boga ieu mun hoream mikirna eta mending geus kieu cair kieu mah mudah-mudahan aya manfaat nah lah kita ketemu lagi di gelombang yang sama hapunten Pak Haji nya resep heug teu kajeun buah tomat buah peuteuy tamat euy mudah-mudahan aya manfaatna kutu mayang dina ari-ari abi rek kapamayang kade bere adrahi aya Mang Aceng jeung biisi kade sing sae urang sadaya mudah-mudahan kudu mengucapkan rasa terima kasih sakitu nu kapiatur assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.